Bismillahirrahmanirrahim. Iwang ngajengkeun deui insyaallah ayeuna hanca aqidatul awam adom sareng logoh Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syahul mualliful kitab alladzi ta'allamna wa 'allama mu'allafatihim wa nafa'ana bi ulumin fid dharaini wa amadana bi asrarihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wang bacakeun heula nadomna sareng nadom Sundana. Hoknya diserat. Bismillahirrahmanirrahim. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Allahu wujud qidam baqa kasifatan mukhalifun lil hawadis ketetapan. Wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadirun muridun alimun bi kulli syai'. Wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai'. Pek hartikeun ieu anu tilu sifat masing nyerep dina ati ulah lepat qiyamu bi nafsihi wa daniyat qadirun muridun alimun jeung ayat samiul basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu. Sami'un basirun jeung mutakallimun tujuh deui ieu bade ditataan. Sami'un basirun jeung mutakalliman tujuh deui ieu bade ditataan. Nah eta nyata nadomna nya tilu bait wang ngajengkeun ena wang awasala logatna. Fallahu maka ari Gusti Allah eta mawjudun anu aya, qadimun anu qadim anu heubeul, baqi anu tetep, mukhalifun anu nyulayaan lil khalqi ka sakabeh makhluk, bil itlaqi kalawan mutlak. Jadi Allah beda jeung sakabeh makhluk, beda sakabeh nu anyar. Wa qaimun sareng anu jumeneng goni anu sugih Allah, wa waidun sareng anu tunggal Allah, wa hayy sareng anu hirup Allah, qadir anu kawasa Allah, muridun anu kersa Allah, alimun anu uninga Allah bikulli syai'in kalawan satiap perkara, sami'un anu fing Allah, al-basiru turang ningali Allah, wal mutakallimu sareng anu ngadawuh Allah. Lahu ina tetep ka Allah sifatun sabatun ari pirang-pirang sifat anu tujuh, tantadimu anu narima kasusun itu sab'atun tujuh. Sakitu bantu asa kapihatur na ieu kesempatan mudah aya manfaatna. Khadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.